Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abdi Nurul Hidayat ti ka 10 Pahiji. Jadi abdi bade nyaritakeun babad godog ngeunaan Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa teu aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktena. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeueus ka Ramana. Yen dirina hayang ningali getih sorangan, hayang tarung ngadu jajaten tapi teu aya anu bisa nandingan. Ngadangu kasauran eta, Prabu Siliwangi langsung nyawuran para ahli nujum kerajaan. Sugan we aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Tapi pas di dinya para ahli nujum kerajaan teu aya anu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Tur nyarios kieu kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian Tuan Putra. Jalmana teh ajauh pisan ayana di negeri Mekah, ngaranna Bagenda Ali. Tur Prabu Siliwangi nanya kira-kira saha anu bakal unggul lamun Kean Santang tarung jeung Bagenda Ali. Samemeh ngajawab eta aki-aki geus ngaleungit, duka ka mana ngilesna. Ti harita Kean Santang teu ngeunah cicing. Hayang geura-geura patepung jeung jalma nu ngaranna Bagenda Ali, hayang geura tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Ramana, rek ka Mekah patepung jeung Bagenda Ali. Saenggeus diwidian ku Ramana, Kean Santang angkat ti Pajajaran. Barang nepi ka negeri Mekah, Kean Santang patepung jeung aki-aki nu keur ngiuhan di handapeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya ka aki-aki eta, "Ki cik tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki ukur melongkeun sabari malik nanya, "Saha ujang teh?" Kean Santang ngajawab, "Kaula teh Kean Santang ti Pulau Jawa, hayang patepang jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna jalma sakti, kaula hayang ngadu jajaten." Tur aki-aki eta ngajawab, "Yu atuh tuturkeun aki." Aki-aki eta ini ti dinya, Kean Santang nuturkeun. Kakaraoge sabaraha langkah, aki-aki teh nyarita, iteukna tinggaleun di handapeun tangkal korma nu bieu, menta pangnyokotkeun ka Kean Santang. Kean Santang balik deui we rek pangnyokotkeun iteukna aki-aki eta. Ari iteuk si aki eta mancep deket tangkal korma, barang eta dicabut karasa bet pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas, anggeus we teu kacabut. Nyabut deui eta iteuk satakeur tanagana, lain iteuk anu kacabut teh tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kean Santang geus ngoprot kesang, curiga lamun aki-aki eta teh lain manusia biasa. Teu lila ujug-ujug aki-aki eta teh aya di gigireun Kean Santang. Nanya we Kean Santang ka aki-aki eta teh, "Saenyana Andika teh saha?" Aki-aki eta ngajawab, "Kaula teh nu Andika teangan nyaeta Bagenda Ali." Tur we langsung Kean Santang ngarumpuyuk nyuuk ka sampean Bagenda Ali menta guguru sakaligus menta tulung ka Bagenda Ali. Saacan Bagenda Ali nulungan, Bagenda Ali menta syarat. Kean Santang kudu ngucapkeun heula sahadat. Tur we Kean Santang macakeun sahadat, asup we kana agama Islam. Saacan balik ka Pajajaran, Kean Santang nuntut heula ilmu di Mekah, nuntut ilmu agama Islam. Saenggeus ngarah cukup elmuna, Kean Santang pamitan ka Bagenda Ali. Ngan Bagenda Ali titip pesan, kudu nyebarkeun agama Islam sakaligus ngabekelkeun tasbih jeung Al-Qur'an. Sanapina di Pajajaran, Kean Santang nyebarkeun agama Islam, tapi Ramana Prabu Siliwangi teu hayang asup Islam. Prabu Siliwangi kalakan ninggalkeun karaton ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut jeung prajurit-prajuritna. Prabu Siliwangi ngaleungit tanpa wujud, prajurit-prajuritna minda rupa jadi maung. Sakitu wae anu abdi caritakeun, hapunten bilih aya kalepatan, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.